Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra petang di pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna urang bade nonton drama anu bade tampilkeun ku kelompok sabaraha ieu teh? Kelompok 3 urutanna hiji nya. Temana naon? Komedi. Mangga urang saksena sadayana bade urang saling menghargai nya sadayana urang tonton pakaian ribut lamun lucunya seuli nya urang menghargai sadayana seuli urang Tahunya ya Bu. Jadi Bu ini minggu kayun hidup tampil limpan disebut geling gitu senyum aja Bu. Kau siapnya? Bu banyak tahu salah. Boleh anu kate ieu karena ujian kafe atau saja dari Tapi dulu terang atau siapnya? Mangga dulu Sok. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi sadayana minton drama komedi anu judulna Sol Sapatu. Abdi bade nepangkeun hiji-hiji sareng pemeranna hiji-hiji. Coba disaklan. Amang, Abdi salah. Ya ben saha peranna. Oh, pernah jadi Haji Bulog. Haji dulu. Kemarin kami Abdi Aryan pernah jadi gajah. Hidayah. Ceneng. Biasa nilai ekspresina gitu. Lebih dibalik. Pangkat dari abdi dina abdi jadi ceu ebo. Nepangkeun jadi cerilis. Nepangkeun abdi Reni jadi hajah kokom. Pangkat Abdi pajak jadi Mang Supri. Oke. Wilujeng nonton. Yang siget. Kacaritakeun di hiji filmuran aya hiji tukang sol sapatu nu sok hider ka lembur-lembur. Tukang sol sepatu eta namina Mang Supri. Jelmana rada kumasep. Salain sok sol sepatu. Manehna sok pisan nongkrong di warung Sinareng. Dina hiji poe Mang Supri bade hider ka lembur-lembur bari make kacamata hider. Mang Supri bade kemana mah? Bade hider. Oh, di dalam kemenangannya. Amin, aku kemarin lah itu kemenangan menang daerah atau bola di Ganti. Atuh, menang namanya balikin anak wae nya. Aku udah pernah kasih atau agura. Atau saat orang dan mundur ke orang gitu dah. Orang semakin tidak lah. Ya mangga. Sholat. Jadi sakedap. Kasih. Kumaha? Mah bisa pakai anu di Singapura teh tos salama. Mana nih rumah? Kadenya pengana mesena mahal eta teh. Emang ya sih seperti Singapura bisa cara ngapuat. Jadi kumaha? Ya sok we dadosan langking kalem dibayar ku ceuk. Oh, emang bisa. Sama.
siap masakan bahagia lah. Sebaliknya di Imah Ciebo, Mang Supri nyimpang ke warung nenek. Oh ini aja. Ini saya gelis kan. Mana dia? Neneng gelis bager. Biasa neng ngajut keribuntu. Semua. Ay bager na tayo kakayang na. Terus dia prefek Supri di sini kali itu nyempes ya. Emang jadi nyaman terkenal na kung ngaji juga di mana-mana wah. Masa aku ngomong nantinya, Dada wajib. untung warung nggak jadi boga tabungan di gojo. Aku mah ada dunia weh gitu kieu sabodo teh enggak di mah. Terus kemarin balik masak spaghetti. Manis begitu dina tertelung. Oke. Sabar haeun. Oh iya teh. Oh iya teh anu kenapa nanya teh yang makna bahan kake Honda Jazz. Itu mana kopi naik? Jejang balik ka imahna. Haji Bulo keur melak cangkeng bari molotov. Di mana mana teh jam? Kok yang dia tarik balik ke kelompongan? Ayo cicik di imah pugu cicik di imah ngaji. Malam lupa. Kalau dia datang dia adat. Kayak ke lima menit karena kayak ngadat. Ampun. Pan budak haji atau kira aku kelompongan itu penting. Itu saat lu hari bilang orang wae. Coba cek nanya, emang kan orang pas naik haji sengaja deh. Wah, sok mau masa lalu wae ieu mah. Ah, nah, beras mau masuk rumah. Ya. Haji Bulo keur maraban hayang. Teu lila datang Ciebo bari digigitkeun. Toksi di mana? Kenaon ka haji? Kata orang kenaon ieu. Keur maraban hayang. Asap gula maneh ka dieu. Emang iya jalan ka haji umum dong. Masuk pre, kadieu lah supaya siap haji. Iya ya aya ada pisau sepatu we. Oh, mana? Makaji Bang Supri ya sepatu tah. Wah, memeanan euy. Gandum prem. Beres buat parkeun hayam wae na. Wah, asa kumahina kitu. Ye kieu sepatu. Iya, legend ye kieu sepatu. Supri kembali abdi. Saya pas ajar di kota. Terus nganter bersalto gitu. Dulu ketika golongannya Kayak kumaha cewek lah namanya rasa bahagia lah. beli sepatu anu murah sakali mau ciga geuja anu mahal sakali beulina. Rame lah, heboh lah. Biasa we tukang ngaji ngomong jeung murah. Jadi kumaha yuk haji sepatu di jam lain teh. Wah, tong ieu mah sepatu di museum kan tukang haji mah ieu mah. Gaya itu mah orang yang sekalian minta deh balik ke tukangnya. Mangga masuk ke sore kali mah magic lah. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakitu penampilan abdi sareng sadayana.